kumaha ieu keluar na geus goblok. Yuk Tulungan kadieu. aing. Yuk. Tulungan. Yuk kumaha yuk. Ini parah nih. Ngahadian kanang hayam aing ge. Asa mending keneh dipake kanang hayam atawa kanang manuk gitu. Duh, aing ieu teh nyaah ieu teh ya. Menang duit ieu teh ladang duit ieu teh ya. Ladang duit aing ieu teh aduh. Jerona ieu teh jerona tuh dulu. Jerona teh kieu euy. Naon teh? Jerona balocor aduh. Aing ieu da eueuh titaheun acan budak ieu. Aing kudu ngahadian anu kieu. Duh, hese di we asupna ge. Ieu kumaha aing ieu ngasupkeuna? Ieu dikait bujur aing goblok. Duh. Anjing paku. Wah budak-budak acan ieu teh euy. Ucup, aya si burik. Aya. Sina ka dieu. Rek ka dieu. Hibar bareto ge dipake kanang kenari. Burik. Heuh, Nasia ka mana we ken ku aing dititah wae. aya. Cik aing pang nyokotkeun ragaji. Heuh. Ya, Ragaji. Teka ragaji ieu na aing ya. Ulah make nu kieu lah. Burik, heuh, pang nyokotkeun paku. heuh. Nah. Bener cicing ulah ka mana-mana. Aing pan ieu ya rek ngahadian ieu ya aing kanang manuk euy. Maneh ka mana wae maneh, wae. Aya tadi di kantor. Burik, pang neangankeun we papan ka ditu papan. Tah ieu na wang penggal. Papan. Ya, Ah, nu make keneh papana. coba. Kurang burik euy. Usuk. Dapat usuk. Da aing ditahan wae, ku aing jailan geura goblok. Aya burik. Heeh. Cicing ulah ka mana-mana. Ke aing itah deui sampe aya titaheun. Oh, Cicing. kenapa aing di dieu ya? Heeh. Ulah ka mana-mana. Di mana Burik? Tuh aing tuh sedih tuh ditahan wae aing mah. Ditahan usaha. Tuh ku si Bang Doy. Ditahan naon maneh? Bawaan sulu nu kana ditu papan. Sia diureuyan teu? Deureyan ku aing ieu di kunci di kerem. Dikuremnya. Oh, nya kandangnya. Bisi ngamuk ka siang ke. Wah, bae teuing aing mah ditahan wae cap. Burik. Pang nyokotkeun di papan ken kurang burik. Goblok na aing diringkep. Burik. Ah, aing si goblok ka mana teuing geus wani-wani ka aing goblok na aing ka diringkep. Burik. Setan sia na ka mana goblok ka diringkep aing. Ah, aing si burik goblok. Cumur sia burik ke detik-detik awas ku aing sia goblok ke di mun beunang ku aing. Si kunyuk aing diringkap geus wani-wani. Si burik goblok sia wani-wani ka aing geus aya 2 jam di kerem di kanang hayam. Kunyuk sia ku aing ke lamun papangih. Anjing teh sia goblok burik. Burik sia burik goblok. Si kunyuk aing kalah ka. Aduh, nak kenaon Bang? Aing goblok sia teh napa si burik? Tadi teh ka ditu. Goblok, aing pangmukakeun goblok ya geus 2 jam aing di kerem ku si burik. Allahu Akbar. Si cungur geus wani-wani budak-budak ka aing Tadi goblok. kumaha? Aing di kerem goblok cek aing teh ku aing dititah nyokot papan eueuh. Oh, pantesan tadi ngomong wae. Ieu aing kumaha ieu keluar na geus goblok. Yuk Tulungan aing. Yuk. Tulungan. Yuk kumaha yuk. Cicing goblok heula aing hese yo. Nyelap yuk Ieu kumaha aing yuk. hese keluar kieu. Bobolkeun ayeuna tuh. Wontong cicing ket. Ieu aing hese ket. Ieu tulungan aing.
Ieu lah ieu nyeri aing lah kakek. Aduh, goblok teuing. Moncor. Goblok. Hese, aduh. Si kunyu ka mana si burik? Kadu itu tadi teh lempang Ku lupa. aing goblok teuing sia burik ku aing deuleukeun ku aing ke kapanggih kehet. Karunya ka Mang Doyok geus 2 jam dikerem ku aing tadi di jailan. Asa kaingatan we. Samperkeun ulah. Teu disamperkeun. Si aing edan kena. Samperkeun we lah. Aduh, aing si goblok eta ka aing nyiksa goblok aing 2 jam di kanang hayam budak ka mana teuing eta si burik. Kumaha aing carana ieu balas dendam ka si burik ieu budak leutik si eta ngarada nyileuder goblok teh nyileuder si eta. Oh, heueuh aing aya ide. Si burik mah lamun neuleuh duit tri weuh. Ku aing ditundaan duit ditunda di kanang hayam. Kanang hayam pasti si kehet ka dieu deui tah. Ku aing ditundaan duit si goblok teh aing balas dendam. Tuman budak teh lamun teu digawean deui ku aing nyileuder eta budak sia burik digawean deui sia ku aing tundaan duit 100.000 teh deuleu sia. Ku aing kok rasakeun ku aing pasti ka dieu engke ku aing sok. Tah. Tuh. Tundaan ku aing sok sia tadi burik goblok sia. Pasti ka dieu si goblok teh deuleu ku aing pokona melebok teu rasa sia goblok. Wani-wani ka aing ngagawean goblok. Bang, si anjing kemana Mang Doyoknya? Bang, anjing aya duit, euy. Mang Doyok sih kan tinggalan tadi teh. Si aya duit. Let's go. Alah, benang sia ku aing jebakan aing taket sia teh. Tau rasa sia ka aing geus wani-wani kehet ngaringkeb benang 2 jam aing keram kana hayam. Marukankeun aing erek cicing wae loba akal sia burik ku aing sia dikerem ku aing sia 2 jam 3 jam kunyuk. Aduh, ampun benang sia burik ku aing deuleukeun sia dikerem ku aing goblok. Benang sia kehet deuleu ku aing. Benang sia kehet. Maaf bang. Maaf paket sia geus wani-wani leutik-leutik. Tong dikunci bang, tong dikerem aing, Bang. Moal bisa sia geus ngagawean aing 2 jam dikerem aing di dieu. Kalau pasan jurik tadi Lah, moal dianggap ku aing sia kehet geus ngalonyeng. tong dikerem aing bang ya. Dah, Bang. moal Maaf, dianggap. Maaf. Rasakeun saya juga di situ 2 jam. Maaf bang, maaf. Moal dibuka sia kehet. Bang buka bang. Rasakeun aing 2 jam sia ku aing dikerem 3 jam. Sok Maaf, jeung Bang, aingnya. Ngogok sia kehet ka aing. Aing apes euy ayeuna mah. Ngeureun Mang Doyok tuh. Apes anjing aing di jailan deui ieu mah duh. Jakal aing mah kali-kali di kieu lah. Geus ayeuna mah mau kali-kali deui kitu ayeuna mah. Mau ngajailan deui lah. Kieu sinetron kieu nu resep mah aing mah tak kieu aing kudu wah. Bener ya sinetron alus kacida euy. Alah. Si burik anjir. Geus 4 jam ku aing kerem. Alah euy. Moal pingsan mah kitu si burik. Digawean ku aing teh 4 jam. Akan sia kehet tuman ka aing ngagawean sia ka kolot. Goblok teh marukankeun aing moal bisa ngagawean manehna. Tapi karunya ku aing di deuleu heula lah. Iya. Karasa sia ku aing sia. Woi. Siang ngeunahnya jang ku aing kerem kelah kehet sia. Matak ge kehet jadi budak ulah sok diajar jaya ka kolot. Mau kali-kali deui nama bang. Benar kehet sia. Sumpah bang. Moal deui. Moal. Moal. Tas sia awas pokoknya merasakeun jang. Kolot otakna leuwih loba jang. Marukankeun ngeunah ku aing kerem. Mana duit aing kadikeun? Kadikeun. Sia ku aing ke teh deuleu. Ke dibere ku aing 1.000. Ieu mah 100.000 loba teuing geus keluar sia. Dengekeun heula ulah ka indit. Mane kapok teh ku aing kerem. Kapok. Moal deui. Moal.
Heeh, kehead awas ya ku aing. Lamun deui kehead jadi budak ulah sok diajar jahil ka kolot. Heeh. Benar. Benar. Geus ayeuna mah ku aing di Hampura.